Kumaha tuh ieu teh nya duit teu boga gerak. Kalinya ka mana atuh? Ya banding loba bereun gerak isukan bayareun Bang Emo. Heuh, ari nginjem kana kitu teh lah jadi pusing tungtungna mah kerja minjam ka emok-emok selalu. Tadina we atuh da akti di nya nu babarina. Jadi nginjem ka Emo. Ieu gerak boga duit 5.000 perak. Heuh, Kumaha carana? Heuh, kumaha cing carana ieu? Atuh kieu aya beja ka Bos Udin. Bos Udin mana? Bos Udin, si Abang Udin. Oh si Udin? Heeh. Beunghar. Beunghar cenah sok nginjemkeun duit. Cing hayangnya urang nginjemnya. Piraku we atuh teu bisa nulungan maneh ge baheula sok nginjem ka urang kan. Piraku teu bisa nulungan ka urang. Nya, urang cobaan lah. Mudah-mudahan we mere sugan teu ngopet, sugan inget teh mah heula maneh naekeun susah urang tulungan wae. Berarti urang mah nginjem lagi kudu rada belas kasihan. Nginjem teh ulang PPDN teh kudu dengan pikamunya teh kitu urang teh nginjem mah Heeh. Teh urang cobaan lah. Juga teh nginjem lah ka itu ka Bos Udin mudah-mudahan sing eta sing dibere we nya. Iya. Doakeunnya sing hasilnya. Oh sok mudah-mudahan sing hasil lah. Heeh lah. Banyak tong mere. Salam. Saha ieu lah, dah kieu teh. Minum. Minum sudah teh saha. Mana bos ya lu? Ampura we ye. Beting-beting ka dieu. Lah, aya naon teh aya naon cing aya naon. Betingnya duit bos. Lah, Perlu lain nih kusut kitu teh beungeut kunaon. nyata teboga duit teh pusing lah. Aya masalah duit mah lain eueuh. Teu pokona mah cinta mayar pokona mah Alah, teu percaya. Pokona mah keur ayeuna mah mau kamere lah. Sok balik di sok teh. Ayeuna mah Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. ayeuna wayahna. Ayeuna mah coba teh naon aja kamere. Jadi mau mere ya weh. Moal. Baik, Mah nyuguhan mah mere duit. baik. Nah, ayo mau mere mah. Ayo, Din. Sok ah. Sok. Saha nu dieu bah? Hah? Saha nu dieu? Eta si Ucum. Aya naon ka dieu? Biasa rek barang injem gitu mah. Rek barang injem naon duit. Duit. Apalun ti saha bah make Oh, injem duit teh ka urang ah. Apalun abah loba duit ya. Iya. Obat. Jadi we rek nginjem ka dieu. Heeh. Diberek ku abah. Tuh atuh. Ayeuna eueuh bisa aya. Tembak ah tong Moal, ah. nginjem duit teh. Dalam babari mayar mah hese mayar. Kan sih hese mayarna. Denge-denge teh abah cenah hutangnya teh ka ditu ka dieu eta teh. Heeh. Boga Bang Emo sagala kan. Deh. Udah selapar ya. Tuang geula lah. Sok atuh tuang heula geus kursi da ieu teh. Apaan? Tuang heula. Alhamdulillah. Oh, warak ah. Uang. Parah. Warak. Alah. A few moments later. Iya, bisa aya ieu. Caurang teh mana? Di mana? Aya di dapur. Oh, atuh. Sok we dusan lah. Ayo mah, hari ini teh lah atuh si Udin teh. Oh, sok atuh sing hasilnya Ayo mudah-mudahan. bawa jeung pasti dibere lah. Oh, sok atuh. Salam. Ada yang datang yuk. Bos. Kami datang yuk. Aduh. Nah, bos, aduh. Aya naon deui mun balik deui teh. Heuh nya karek nginum duit teh ya. Eta geus nginjem digejem. Moal naon ieu? Oleh-oleh bos ieu teh. Oleh-oleh. Nya. Heuh, jeung abah ieu teh. Ya apa ini jeung saha? Bener. Saya kaingetan nih kan. Apa nih? Jadi rek naon jadi kumaha Ada punya duit yang 500. ai 500 mah lain eueuh. Moal lo ka dibere 500 mah. Lamun 100.000 aya. 200 sih bayar tuh bah. 200 bisa heuh. Kemarin 200 dibere ai mau oleh-oleh ieu mah.
Ade. Santai we, santai. Putri. Nah, dibereng lah 200 mah. Yo, aya 200 mah. Nah. Buat 200 mah aya. Aduh. Nuhun pisan bah, ya 200. Minjem ke 500-nya. 500. Karek 200. 200. Berarti abah buka butak 200 deui. 500. Heeh, apa minjem 500? 500. Kita kerek 200. Ayo 200 berarti 200 deui. 300 deui. Nya. Ade tah. Heuh. Nya. Heeh. Nah, rek ieu nya aya perlu pisan gitu ya. Kita dipake. Nuhun nya, Bos. Heeh. Siap, Dok. Sering-sering we ge manginjemkeun mah. Heeh. Ayo sekap pikiran. Minjem 500. Ayo nu nginjem. Ya ke buka hutang 200. Rek dibere 200. Ya ke buka hutang ke. Ayo ayo masa stres gitu ya. Aduh, weh. Oleh-oleh. Naon, Bang? Ya tas itu mau oleh-oleh duitnya nyembut dibere 200 bire. Oh, apa mah berenang mere teh bukan bawa oleh-oleh. Oh, mau oleh-oleh. Nanya. Betul sabarnya muka. Atuh buka Bang. Tahu rezeki Bang. Ring naon. Mau senal putu berapa teh nak abah mah dah. Berarti oleh-oleh naonnya tahu. Abah mah eta nya teh haripeur kanu babawaan. Jadi we kitu abah mah. Ibu aduh Tah kamu. kitu abah mah baru harta-harta teh. Tah teh yang abah tah, tah yang abah tah 200.000 senal kitu patur. Saya buat. Iya.